Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Aduh, kasih saya teh. Karena gue Punten boleh abdi ya. sanes wayah wengi-wengi ka dieu dah. Nya ketika gini abdi gaduh ka pegawean anu langkung utami Kang Pak Haji. Akang ti pari mana? Ulang Ti pari mana? sasadaran. Nanti sesadaran. Anu maksudna wengi-wengi kieu nih. Iya abdi bade nyunkeun bantosan maksud teh. Bantosan. Ini mangga teh dinya. Oh. Mohon. Tapi ini iya teh aya tabisan ti kacamatan Sereng ti desa Teu abdi teh aya. Mun abdi teu ngalibatkeun eta Pak Haji. Teu ngalibatkeun ti desa sareng ti kecamatan. Hari Bapak mah kieu nya. Mohon. Hari kanggo pembangunan masjid, sarana ibadah, Mohon. kanggo madrasah, bosa kumaha kemampuan. Saya Pak Haji. Saya Pak Haji. Ngan ieu kanggo pembangunan. Namun maksud teh ieu teh abdi kanggo pembangunan bumi abdi. Itu cuma bumi kata air kena bencana. Henteu, Kata nabi katingang tatangkalan. henteu. Kata nabi di tempat yang bade digusur. Henteu Pak Haji teh. Henteu. Atuh kanggo Nya utamina mah ai bumi abdi mah kanggo ngarengsekeun ai 2 lantai mah tos beres. Ngan kantun salantai deui. hah? Mun. Tidak. Hari kanggo pembangunan akang mah henteu ieu henteu. Manawi Mau ieu biasa masihan ya abdi mah bade setekan kanggo sarana ibadah. Oh gitu. Kumaha teh ieu Pak Haji ieu? Lah teh mah teu langkung we mangga kami sanes bilaen bade ieu. Kudu sanes kitu marasi. Terima kasih ya. Teu sanes kitu. Tidak nih kanggo pribadi mah kang kudu bae teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.